Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng deui urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu nyejarah carios Anak Guludug. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyarira sok sanaos dongeng basajan malah manar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco di mana we ayana mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilalancarekeun dina segala rupina nyetong hilap pirojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh mangoge nganuhunkeun kana parantos like oge komen. Mangga mitra supados senjang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna ieu carita Anak Guludug sok kabarayun sadayana. Kalayang laju nyirorot clek kenapa kan lemah sidik ayeuna mah nangtung pancu saurang lalaki kolot nu make baju sarua bodas buuk janggot jeung bulu-buluna teh geus warodas kabeh. Mang Darma anu nyaksian bungah teteh legening anakna teh geus aya anu nulungan sok komo basa geus sidik lamun nu geus nulungan anakna teh daya lianti Ki Jagatwisesa teh ya. Aki Jagat, Cik Mang Darma ngagarosa tengah ngagorowok. Nya ya Aki Jang datang nulungan anak Ujang. Si Jaka anu masih kena aya dina cekelan Aki Jagat manik kaget atuh. Nah saha eta aki-aki teh nah cenah ari bapa nama geus wawuheun. nah ieu teh uyut uing kitu. Duh, uyut nuhun. Geus nulungan uing, lamun teu ditulungan ku uyut mah uing teh cilaka. Hehehe. Aki mah lain uyut maneh Sujang. Eta mudun sapeda bapa maneh nyebut Aki. Lain uyut maneh. Aki mah di Gunung Karangkembang aja datang lantaran maneh teh dina ancaman bahaya. Jadi lain uyut uing. Aduh, hampura atuh. Nya nuhun we Aki, geus ngahaja datang nulungan uing. Nya Jang, sok itu. Dagoan we jeung bapa maneh kun. Eta siluman mah ku Aki bakal disinghareupan. Nya Aki, rumah sa uing teh teu mampu yang hareupan eta siluman. Sakitu kuatna geuning. Soklah Aki warah tatuman siluman teh pepeg ku Aki. Geus kitu mah si Jaka mah nerelang we lumpat nyampeurkeun ka Mang Darma. Kiwari mah nu nyanghareupan eta siluman ajaga atawa Ki Janah teh. Daya lianti Aki Jagatwisesa. Aki Jagatwisesa netep seukeut ka eta siluman. Nu katempo mencrong ka Aki Jagatwisesa. Ngemuka amek anu pohara da eta we atuh. Bari garam-garam pikasieunun. Urang ajar sahaya teh manusia geus wani-wani nyalungan eta budak teh kunaing bakal dialabatina ngaran aing mah Jagatwisesa his ulah gagapah. Nah saha teh urang mana bot ngambah kalaman usaha bari buka mah geus derek nandasa itu budak. Aing Ki Janak Senopati ti negara Gurawangsa ngahaja datang kan ieu ka alam manusia rek malas bati bongana eta budak teh geus mayahan anak raja kaula nyaeta Raden Jagragesana. Wah, jadi siang aja datang ka alam manusia teh rek malas bati. Ulah wak gagagabah sia. Sangeunana rek ngalapati urang manusia boa-boa. Anak raja maneh kojor teh gara-gara kasalahanana. Urang tanyakeun heula ka itu budak. Ieu, jaga langit.
Nah maneh bet mayahan bangsa siluman. Tabongana Aki, eta bangsa siluman ajag teh rek ngaroga halaka si bapa. Wajar we lamun dipaehan ku uing teh. Uing mah ukur ngabela diri Aki. Tuh gening. Kanyaho anak ina mah. Itu budak teh mayan anak raja sia teh lantaran anak raja sia we anu boga dosa. Arek ngaroga hala bapana. Nya wajar atuh dibayaran oge bongana. Pokokna mah hutang bati kudu dibayar bati. Eta budak kudu kojor. Maneh ulah wani-wani ngahalangan sia. Dok sanajan aing ge kungsi ngadenge ngaran sia teh Jagat Wisesa. Ceuk icana karita teh jiga anu geus wawuheun ka eta ngaran Aki Jagat Wisesa. Dasanyana lantaran Aki Jagat Wisesa teh geus kasohor di alam gaib mah. Kasohor urang manusia anu gagas sakti mandraguna. Teu saeutik bangsa jin bangsa siluman nu geus tarau geus sering adu hareupan jeung bangsa siluman bangsa jin. Da puguh Aki Jagat Wisesa teh gawena teh nulungan ka jalma-jalma anu diganggu ku bangsa jin atau bangsa siluman. Lamun siap kuku rek maehan si jaga langit. Nya sok sing hareupan gaheula aing si Jagat Wisesa sia. Lantaran aing ngajentuh di dieu teh lain tunggul, nangtung di dieu teh lain patung. Tapi aing teh manusia anu bakal bebela ka sasama. Yo komo anu rek dibelaan teh nyata calon murid aing. Kurang ajar maneh Jagat Wisesa. Lamun kitu cara nama sia hayang kojor, rasakeun kurang ajar. Kitu nate kicana kelacuna rajang kaki Jagat Wisesa. Leungeun anu rangwas teh nyolongkrong arek newa kecangkeng Ki Jagat Wisesa. Tapi Aki Jagat Wisesa geus sayaga diri. Manehna teu cileureun gentak ngaheumbatkeun iteukna hiuk jelabaet. Leungeun kicana teh dipapagatu make iteuk lain saiteuk-iteuk nah daya tawe leung kicana teh nepikeun kang ngerepeng atuh bari ngoceak aduh-aduhan teu kuat ngararasakeun ka nyeri anu pohara. Allah, aduh, urang ajar sia. Alah. Nah gening aya kuheng ker maneh teh jana. Sok maju deui. Alah. Kajieu sia aki-aki breot. Rasakeun dicoke kedeuleu. Kiwari mah leungeun kencana arek nyeket kana beuheung Ki Jagat Wisesa. Barang leungeun nyolongkrong hapek dewe dipopot ku iteuk. Nya si arek nyake kaing rasakeun kurang ajar. Jebrot. Ajau. Nyeli ya kurang ajar. Aduh. Nah itu kena nahawan eta teh. Leungeun aing kuat ka nyeri kieu. Iteuk aing teh atuh lain saiteuk-iteuk na sia jana. Lantaran ieu iteuk teh sok dipake ngagiringkeun meri atawa dipake mapeg orai. Aduh tapi ulah mangga sombong ya angi-angi beot. Rasakeun bangawasa aing. Ijana kentak ngaracudina rajang kiwari matina sungut tetenya perot aya seuneu anu rek ngarera beka Ki Jagat Wisesa. Basa mireungeus seuneu arek ngarera beka dirina Ki Jagat Wisesa teh tetep tagen we teu unggut kalinduan teu kedak kaanginan. Tetep tenang kawas anu teu sieuneun ku eta seuneu. Daerah we basa seuneu ngarerab. Ki Jagat Wisesa teh henteu ingkah balilahan ngan bae matak aneh. Ki Jagat Wisesa teh henteu regrog-regrog. Henteu nepikeun ka kaduruk puguh wae atuh kicanak teh mani colok kaget mata simeuteun. Tetela eta Ki Jagat Wisesa teh sakitu saketina. Kunaon sia teh janak?
Nah, kalaka molok deuleu. Hihi, ayo kerera bawak aing deuleu. Di geuningan ti seuneu teh. Kijana kan teu nembalan. Tapi laju ngagedean seuneuna. Dipiharep Kijagat Wisesa teh bisa kaduruk ka huru ku seuneu. Tapi najan diduruk ku seuneu anu kacida ngabebelaan. Awak Kijagat Wisesa teh tetep tagen, malahan mah lila-lila pas atuh seuneu teh ngadak pareum. Nah, kalaka pareum. Hihi, moal gitu beak. Minyakna. Allah, ngunang anyal maneh sangat Wisesa teh telah gagah sakedi. Tapi ke aing si Janak acan rumasak ngaden eleh nyanyaden. Ayo, urang teruskeun talungna deuleu. Sor ari masih kene panasaran mah. Kajeleng Kijana Kiwari mangga kajeleng majuna rajang. Suku jeung leungeunna teh but-bet nyamer kana tangtungan Aki Jagat Wisesa. Tapi barang suku jeung leungeun arekeuna kana sasaran. Aki Jagat Wisesa mah ukur ngagulak-gilekeun iteukna we mapak datangna leungeun jeung suku. Hiup batak, beletu, krepeng bangkieung atuh. Eta si Janak teh nepikeun ngabangkieung ngajarek-jarek ka tukang. Beri engkle-engklean lantaran suku jeung leungeunna teh karasa nyeri. Hihihi, kunaon sia kalaka engkle-engklean deuleu. Ayo, maju deui Janak. Sakedapan mah Ki Janak teh ukur merong we ka Kijagat Wisesa. Jiga anu keder, kudu kumaha deui cenah cara ngungkulan eta aki-aki anu sakitu saketina. Mang Darma jeung si Jakalangit anu lalajo oge atuh meuni bunga. Lantaran eta Kijagat Wisesa teh geuning cenah bisa ngungkulan eta bangsa siluman. Sakitu hebatna sakitu saketina. Alah maneh hebat Pak. Eta Aki Jagat Wisesa teh. Ih nya jang hebat eta aki-aki teh. Alah baheula eta aki-aki teh kungsi datang ka imah Bapak ngalongok Ujang. Sawaktu Ujang masih kene orok. Nya teu sangka ayeuna aya datang deui nulungan urang, nulungan Ujang. Nya Pak, untung we aya nu nulungan. Tuh tingali Pak. Itu si Janak teh jiga anu bingungeun kalak ngajetan. Nya jang, lantaran bieu sababaraha kali geus ngayakeun serangan. Tapi eueuh hartina keun sina diwarah ku eta Aki Jagat Wisesa. Hayo Aki, papeg deui tah siluman teh Aki. Nah Aki, ulah dibele ampun tah. Si siluman ajag teh bebek we Aki bebek tuman lah. Bongana rek maehan ka Jaka. Eta siluman ajag ulang ajal teh. Hihihi, nya jangkeun. Ku Aki urang bebek deui hei si Ajana. Nah, sia teh kalaka ulang-ulang deuleu. Hayo, maju deui. Iye. Ki Janak katempo Kiwari mangga ngagibeukeun awakna. Aneh sapada ngagibeukeun awakna. Jirimna teh ngadadak kejadi ngalobaan. Jadi 7 urang. Tapi pikeun Aki Jagat Wisesa mah henteu kaget. Kabubuh geus lumrah ilmu nu sarupa kitu di alam siluman di alam jin mah. Atuh kalah kanyeung ngeusirikeun we. Hihihi. Nanaonan sia teh jadi ngalobaan sok. Najan ratus-ratus ku aing mah bakal disinghareupan. Lantaran aing ge bisa nu kitu mah euy. Hihihi, tingalikeun. Ceuk Ki Jagat Wisesa sarua ngagibeukeun awakna. Celegedeg cangelek. Kiwari awak Aki Jagat Wisesa ge sarua aya 7 urang. Puguh we atuh Ki Janak teh bani moloh. Alah, geuningan bisa ngalobaan eta aki-aki teh. Tapi kan aing urang sing hareupan deui masih keneh panasaran. Kitu ceuk entes hate eta Ki Janak bari ngakajeleng narajang bari sarua anu genep urang oge narajang. Tapi Ki Jagat Wisesa ge henteu cicingeun. Laju we mabag banarajang antukna mah 7 awak Aki Jagat Wisesa jeung 7 awak eta Ki Janak teh diadu we. Ngan bae teu lila. Ki Janak teh ngacungkel ditaluturkeun ku awak anu sejena. Teu mampu nyangareupan wesen Aki Jagat Wisesa anu sakitu gagahna. Kedebut.
Pating carangkang pating gerebut les niles jadi hazeup. Kiwari mah awak Kijanak jadi hiji deui we. Nempo musuhna Kiwari mah awakna geus hiji deui atuh Aki Jagat Wisesa ge sarua. Kiwari mah nangtung bantu awak nu genep teh les we nyeles duka teuing ka mana. Ai. Syok maju deui. Bisi aya ilmu anu disumbut-sumbut. Bisi aya jian anu acan digunakeun. Alah ngunang ajan maneh. Jangan Wisesa. Ayeuna urang dangdukeun. Jaha di antara urang anu leuwih gagah bisa getih. Kituna teh Kijanak laju museurekeun sakabeh kakuatanana. Arek mungkas lumakuna eta tarung. Awak Kijanak teh pating kalatar kayaan dedikasieun jeung pigakeungeun. Kadenge sora Kijanak anu babaung maneh tarik kenaker. Matak ngagetarkeun kana jantung di barung ku sora angin anu sea. Layakeun ya Jagat Wisesa. Modal dulu. Tina sungut Kijanak teh aya nu ngabalesan. Gulungan cahaya nu rek nyamber kana awak Ki Jagat Wisesa. Tapi Ki Jagat Wisesa ari teh manehna tagen we tetap tenang yang hareupan eta kayaan. Basa gulungan cahaya beureum arek nembrakan awakna. Sakilat eta gulungan cahaya dipapa ku dampaleungeunna bos ngada kepareum. Baridak dumadak tina dampaleungeun Ki Jagat Wisesa teh aya nu ngabarasa. Cahaya bodas nu matak serab. Geus kitu mah eta cahaya bodas teh ngaparasat ngajojog kana awakna Kijanak. Parasat geleger cengkang Kijanak nebikeun ka ngacengkang. Alah ampun manusia. Les cirim Kijanak teh jadi hazeup. Leungit tanpa lebih hilang dan bakarana. Kaayaan teh Kiwari mah geus hanteu pikasieun jeung pikakeungeun. Mang Darma jeung si Jakalangit teh maneh bunga. Lantaran tetela Ki Jagat Wisesa teh geus mampu ngungkulan eta bangsa siluman. Malahan Kiwari teh geus ngiles we duka teuing ka mana cenah. Laju atuh Mang Darma jeung si Jakalangit teh nyampeurkeun ka Ki Jagat Wisesa. Alah hebat Aki. Hebat pokoknya mah hebat. Tetela teh siluman teh geus kabur. Lalu ku Aki nya teu sangka si Aki teh sakitu hebatna geuningan. Aki mah henteu hebat Jujang. Ari hebat mah herang babatok. Kapan Aki mah masih kena aya buukan ieu teh. Aki masih kene ditang tayungan ku Gusti anu Maha Suci. Nya kudu bisa nyang hareupan eta siluman anu rek ngadoga hala ka si Ujang. Geus ayeuna mah geus aman. Eta siluman teh geus balik ka sarakanana. Ngan bae kaayaan si Ujang Kiwari teh henteu aman. Aya dina ancaman urang nagara Gurawangsa. Nya Aki, uing teh jadi boga pasualan ta jeung urang nagara Gurawangsa. Nagara siluman ajag. Alah, nya Aki kumaha tuh? Alah, ingis pun anak teh cilaka. Datang tos ieu pasualan teh can rengse. Pasti eta urang nagara Gurawangsa teh bakal ngincer-ngincer pun anak. Ulah gampang ulah zieun. Ku hendaki ge moal cicingeun. Tah ku kituna ku kieuna nu matak nu mawi. Ayeuna mah geus we si Ujang teh milu ka Aki. Urang kaitu ka gunung Karangkembang cicing we jeung Aki nya. Ngara Ujang teh aman. Jeung deui Ujang teh rek diangkat murid we ku Aki kumaha kira-kirana? Kumaha cenah Pak? Uing teh diajakan ieu ku Ki Jagat Wisesa kaitu ka gunung Karangkembang. Ngara uing teh jadi muridna si Aki. Nya taya salahna Jang. Demi keamanan maneh. Lantaran lamun cicing jeung bapak oge Ujang teh bakal kanca bahaya. Ari kitu mah cicing jeung Ki Jagat pasti Ujang teh bakal ditang tayungan.
jeung di bener leuwih hade ngaguru kaki Jagat Wisesa ngara ujang teu bisa ngabela diri. Nya nuhun we ari bapa ngindinan mah nya saeulanan mah uing terek milu we heula kasih Aki Jagat Wisesa. Nya bener uing geus jadi kataji ku kahebatan jeung kasaktian si Aki. Nya syukur ari si Sujang rek milu ka Aki, rek ngaguru ka Aki mah. Hihihi, dasanya nama Sujang nu matak nu mawi maneh boga keanehan jeung kahengan teh aya hubungan jeung Aki. Hihi, engke we geus jadi tuku Aki bakal dicaritakeun kumaha lalakonna. Jadi keanehan uing teh aya hubunganna jeung Aki nya. Benar, teu salah Jujang. Geus engke ke hiji mangsa ku Aki bakal dicaritakeun lalakon ayeuna mah. Hayu we arek milu ka ditu mah ka Gunung Karanggembang tuturkeun Aki. Nya, Sujang. Ji gue balik ka lembur. Engke lamun ieu budak geus waktuna mulang mah bakal ditah mulang deui ka lembur. Alah ja Aki nitip we pun anak. Ku Aki kedah dididik diatik mugi hasing janten budak anu soleh. Oge tiasa ngajaga diri. Alah, mangga. Atuh ari geus kitu Mamang Darma teh mulang we sorangan ka imah. Sedengkeun ari Ki Jagat Wisesa jeung si Jagalangit mah kebat we peuting ngetang keneh lumampah rek ngajugjug ka Gunung Karanggembang. Euleuh mitra waktosna geuning barantos teh nyekapan. Sagala urang tunda jejer carita si Jagalangit adalah anak guru dugi kadi urang teraskeun dina seri anu salajengna. Mangga nuhunkeun tina sadaya peratosanana puntenna dina sadaya kakirangan nya mang saeulan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.